lain ayeuna poe ieu mah asa araraneh tong. Ayeuna naonna? Empuk maneh dipeci di sorban. Tadi amplop jeung si Alek tas pesantren cenah. Jadinya tas naon di ayeuna. Urang rek disual si Alek. Kenapa di pasantren can disunatan. Ah itu gerak. Emang geus disunatan si Alek. Nya disunatan. Tapi disunatan karunya meureun bikin ponok. Nya kudu ulah disunatan si Alek makeun we. Terus ieu kumakeun didempeskeun. Nya sama itu kudu dibenyai si Alek lah. Kasih marah asararaan. Urang teu ngarti. Urang geus Malam Jumat tuh. Malam oh. ieu teh Itu malam urang teh. berkah. Kudu ngadeukeutan kieu urang teh. Ulah jauh wae hirup teh. Urang oge istilahna ieu jadi kebawakeun ge. Yang geus lah urang main mah bagian cicing nya. Cicing we nya. Geus ya. Itu. Iya. Siap.